Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu. Ari ieu maqalah anu kalima dina kitab Nasaihul Ibad. An Utsman radhiyallahu anhu, katampi cariosan ti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya, saur Sayyidina Utsman, ari resah dan gelisah tentang urusan dunia. Dulmatun, eta teh bakal jadi poek, bakal jadi kegelapan fil qalbi dina hate. Wahammul akhirati, sareng ari kasusah, kasedih, resah dan gelisah tentang urusan akhirat. Nurun fil qalbi, eta teh bakal jadi cahaya dina hate seseorang. Ayil huznu, tegesna ari kasedih, kasusah, kabingung, fil umuri dina urusan-urusan al muta'alliqati anu berkaitan bid dunya dengan urusan dunia. Soro eta bakal berubah menjadi mudliman, kegelapan fil qalbi dina hate. Coba wae gerak ke urang rasakeun, lamun urang selalu sedih mikiran kahirupan dunia, sedih mikiran jang dahar isukan, lumpatna teh kumaha, lah aing geus sararangeuk salat teh teu boga duit saperak-perak acan, lah aing ngarek ngaji teh sangeut kusabab teu boga duit 1000 acan. Nah jadi poek hate. Ari geus poek hate teh ngalaksanakeun ibadah teh wegah we, sanget we hawana teh. Boro-boro ngadengikeun pangajian, boro-boro ngadengikeun nasihat, teu hayang we ngadengikeun pangajian teh. Lah, gampang ngaji mah. Ieu nah hese mah dengan duit. Kan itu teh kitu. Tong boro kapanggih jeung ustad, kapanggih jeung salaki, bae kapanggih jeung salaki, ngadadak camurat-camurut. Teresep we ka salaki. Manyun hareupeun salaki. Emang kunaon ceuk? Lah, pusing nempo salaki teh. Moal poe aya we di imah, leheung mah loba duit mah teresep. Mun bisa dituker tambah mah dituker tambah da salaki teh. Terus kitu we HP dituker tambah. Ye, emang bener eta. Lamun orang lebih parah memikirkan tentang dunia, terus-terusan bae mikirkan kapusing urusan dunia, maka nu lebih fatalna bakal berakibat seseorang berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan teu saeutik jelema anu ngalesotkeun iman jeung Islamna gara-gara pusing mikiran dunia atawa sibuk ngurusan-urusan dunia, sehingga teu karasa saking ku sibuk mikiran urusan dunia nepi ka lesot iman jeung Islamna. Na'udzubillah min dzalik. Coba wae geura perhatikeun, teu saeutik suami membunuh istri gara-gara ekonomi, nya kitu deui sabalikna. Istri berani ngabunuh suami karena suamina teu daek usaha bae, pusing aing mah. Nah, iyalah geus banyak terjadi di zaman ayeuna. Ini semua akarna gara-gara terlalu bersedih, terlalu memikirkan kasusah dunia, atau terlalu terobsesi untuk mengejar kesenangan dunia. Padahal ngabunuh teh haram, sangat diharamkeun ngabunuh teh. Dan kusabab geus poek hate nepi ka wani membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan teu saeutik di akhir zaman ayeuna jalma anu menjerumuskan diri kana dunia perjinahan kusabab ekonomi, kusabab terlalu memikirkan teuing dunia nepi ka lesot iman. Na'udzubillah min dzalik.
Pancena kumaha Kang Herman rek teu pusing kumaha pan urang teh keur hirup di dunia. Wajar lamun aya kapusing mah, wajar lamun memikirkan dunia mah, wajar memang. Malahan lamun aya jelema teu mikir-mikir tentang kehidupanana, jelema we kahayang tah. Komo lamun aya suami teu mikir-mikirkeun ekonomi keluargana, suami tidak bertanggung jawab berarti tah. Ngan urang ulah terlalu teuing jero memikirkan urusan dunia. Sebab aya urusan anu lebih jauh, anu lebih kekal nyaeta alam akhir. Dan sing yakin bahwa semua orang yang hidup di alam dunia ieu pasti ngabogaan kasusah, pasti ngabogaan kabingung. Dimimiti jelema miskin nepi ka jalma anu beunghar, kasusah jeung kabingung pasti bogaeun nu beunghar ge. Nu boga mobil 8 pasti boga kasusah mah. Nu boga perusahaan 7 sugan mah pasti kapusing jeung kabingung mah aya kabeh oge disadiakeun ku Allah. Ngan tingkat kapusing jeung kasusahna ku Allah dibeda-bedakeun. Dan ingat itu semua adalah untuk menguji siapakah yang paling baik di antara kalian. Sakumaha saur Allah dina surat Al-Mulk geuningan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu semua untuk menguji orang kabehan siapakah anu lebih baik menghadapi ieu cobaan. Ketika orang menghadapi kesusahan dunia, bersikaplah dengan sikap yang lebih baik, dengan cara sabar dan lebih giat deui berusaha supaya orang menang nilai plus, menang nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kitu deui, ketika orang menang kebahagiaan dunia, sikapilah kebahagiaan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kebahagiaan dunia orang menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan akhirat anu kekal dan abadi. Wal huznu sareng ari kasedih, kasusah, kabingung fil umuri di dalam urusan-urusan al muta'alliqati anu berkaitan bil akhirati dengan akhirat, soro maka eta kasusah akhirat bakal berubah menjadi munawwiran lil qalbi, penerang cahaya di hati. Caang hate teh lamun urang selalu memikirkan akhirat mah, urang tengah peuting hudang memikirkan nasib urang kumaha engke di alam kubur, maka bakal timbul keinginan untuk membaca Al-Qur'an. Bari diniatan, ya Allah, semoga bacaan Al-Qur'an abdi ieu sing jadi penerang di alam kubur abdi. Deres maca Al-Qur'an teu daek keneh wae sare kusabab pusing bingung mikiran alam akhirat, teruskeun bacaan sholawat bari muntang ka Allah. Ya Allah, muga Gusti sholawat abdi sing mengundang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi moal bisa meraih kedudukan anu mulia di akhirat kecuali dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bacakeun sholawat dari muntang-muntang seperti itu ke Allah, bakal tenang hati. Etalah ciri caang hati. Beres maca sholawat, inget deui kana urusan dunia, pusing deui. Gitulah jelema mangarana ge. Moal eureun-eureun ti kasusah jeung kabingung jelema. Emang kumaha kitu Kang Herman? Sarua bae Kang Herman ge jelema boga kapusing, boga kasusah aya bae. Ngan lamun Kang Herman keur susah ku urusan dunia, pusing teu boga duit, usaha ka ditu mentok ka dieu teu hasil, geus ese bae. Geduk we maca kitab naon we sabuka-buka. Bari diniatan mudah-mudahan we kumacana ieu kitab sing turun rahmat ti Allah, sing turun magfirah ti Allah,
sareng sing turun rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Tenang keur ngaji. Komo lamun keur ngaji di hadapan jamaah mah urang teh keur pusing oge pura-pura senang. Hadirin rahimakumullah. Kita harus sabar menghadapi kehidupan ini. Yakinlah semua ini adalah ujian dan cobaan bagi kita. Encan we nempokan Herman live di luhur panggung. Oh, semangatnya berkobar-kobar di luhur panggung lain kos kieu ngaji di panggung. Karak salon 12 in we mah mutak jebol we. Saking semangat ngaji ka Herman tah. Bawah ieu wae anu unggal minggu milu pengajian minggonan sareng si Madi ketika nempo live di panggung mereuwas ieu Kang Herman apa lain sih. Kang Herman apa bibicik sih ieu. Kuat malah eta. Ya Allah. Ningal mah beres ngaji. Wallahu a'lamu bishawab. Pusing deui mikiran duit teu boga. Eta lah jelema atuh kabeh kitu. Can maut mah pasti baik, mikiran kehidupan dunia, mikiran beas, mikiran jajan budak dan lain sebagainya. Ngan tergantung orang mensikapinya seperti kumaha. Mudah-mudahan orang sadayana sing dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala supaya orang bisa lebih bijaksana deui, bisa lebih sabar deui menghadapi semua ujian di alam dunia ieu. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, mugi henteu ngajantenkeun urusan dunia pangageng-agengna kapusing sareng kasusah abdi sadaya, sareng henteu ngajantenkeun dunia sebagai tujuan ilmu abdi sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.